malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi. Hijriyah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah dek dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus dek dihancurkeun. Ku Kangjeng dibersihan, dimulyakeun, dikiblatan, dihareupan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng. Wafat Kangjeng, Baitullah terus rek dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun. Ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku hari make naon karena dikitu-kitu bagaimana? Marawisan ini mah gaji pendi kedua. Ulang tahun dah naon deh. Pakai lilin kan? Oh, dah otaknya di mana ibu dah? Oh itu aya ieu. Atuh 12. Aduh. Supaya ulah ngiblat ka Baitullah. Segala rupa diusahakeun kahayang nama harulah ka Mekah teh. Setik nah engke mah tetep hancur Baitullah. Ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman. Mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab. Urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jatirok sarolat. Lain Cilongok ieu Cilongok Gandu. Cilongok ieu mah teu beda. Jangan di Cilok Gandu ge KTP-na Cilok ieu. Tatangga Haji Masuri blon we. Nah, bertepatan jeung taun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah. Kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gede nah di Son'a. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan. Hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puasna cedem tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedem. Wakusiyatin lardu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ina'ati simaru
daratan geus dijelaskeun dina berzanji wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi usiatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang di daerah Mekah di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur eta ku subur-subur da di urang subur naon bae aya di urang meta ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa nasyajr wal jan dan bubuahan di Mekah masa kitu kaayaan di urang mah ka asem-asem aya asem cerme para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi lumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parai gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis ya gede sakumaha nu sok ku urang dicaritakeun susuanlah ku Nyi Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ka umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis jeung jelema-jelema teu hayang hiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan Kangjeng Nabi khusyuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan
atuh urang mah di jero kamar be sorangan, pamajikan di kamar itu, anak kamar itu, urang kamar ieu. Poekan ku urang kamar, sorangan urang di dinya jam 1 jam 2. Pakailah sesengitan, urang make putih-putih. Di berangna aya nu paeh urang urang. Mulai tah asan aya pocong ye. Lain ibadah tunggu mah. Ibadah teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeng irodat Gusti Allah. Datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah. Zahirna ka Allah, batinna ka Allah. Indah. Sebab hirup boga rasa tata dina eueuh kuari aya ke bakal eueuh. Keur eueuh nu ngeueuhkeun Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah. Urang hirup teh diatur ku Gusti Allah. Di jero kudrat jeung iradat Allah. Umur geus diatur ku Gusti Allah, nyawa geus dibatas ku nu bogana. Eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah, sugihna papasten Gusti Allah, susahna papasten Gusti Allah, sehat papasten Gusti Allah, gering papasten Gusti Allah, kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah, nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah, nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah, pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah. Nah atuh jeung maka ngarasulah sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna. Lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah. Deuk naon atuh nu dikarasulakeun ku urang, deuk naon atuh nu diingkaran ku urang, jak kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna. Deuk kumaha? Da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta be bari zikir ka Gusti Allah. Eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah. Teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul, teu pernah maca buku, teu pernah nulis. Ummi Kangjeng Nabi teh. Artina ummi teh tara maca, tara nulis. Tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu. Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa, zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng apal kabeh. Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi apal. Zaman Kangjeng Nabi Enoh, Kangjeng Nabi apal. Dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi ka dieuna. Zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atba tabiin apal. Zaman tahun-tahun berikutnya apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun. Di Presiden Jokowi, di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teh nyahoon? Nyahoon. Apaleun terus datang ka memeh kiamat. Dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamati saah, ciri kiamat, ciri-ciri de tereh kiamat. Dicaritakeun ka kiamat ka Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi kan tidaekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah, ja ilmu nanti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan, nu disiksa, siksana jeung macem-macem. Kemudian engke mahsyar dibayangkeun, dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar, narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga, anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir, musyrik, munafik. Aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga.
apal kabeh Kangjeng Nabi. Teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng. Nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Oh di jero hate anu nyangkrungan hiji be Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu-ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon be pokona asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur aja Masuri mah ya beak mobil hiji sia aja lah beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu tah ieu hiji kolbu ye ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat apakah eta kiai apakah eta ustad santri pedagang pejabat presiden sekalipun bisa ngebersihan hati ya Allah ya Rabb naon bae kadeuleu disebut mukasyafah teh dihibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae eta lah model para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapanggijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah, Syekh Maulana Yusuf mukasyafah, Syekh Maulana Mansur mukasyafah. Nu aya di urang. Tah, iyalah Kangjeng Nabi. Meme umur 40 teh dibere resep nyorangan. Lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan, can dibere resep sorangan mah jadi-jadi. Ieu Kangjeng ye. Datanglah ke umur 40 tahun Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam ditangkep Kangjeng Nabi ya Muhammad Iqra cek Kangjeng ma'an Nabi Qari'in Iqra baca ma'ana biqari'in kula teu bisa maca Iqra ma'ana biqari'in kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng langsung kaluhur hibersa ngegeter-geter Kangjeng bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut Masya Allah karim luhur didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Kangjeng Nabi turun ke Siti Khadijah zammiluni cek Kangjeng teh rurub kula rurub pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah bangsawan di Siti Khadijah Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah majihna orang boga pamajikan hayang tanda gitu teh ayah teu mengaji mah haji uwi lamun aya nu kitu tah awewe rangda bosal umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sajana dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun orang Tegal ge nya terus bae ya Allah ayeuna urang Brebes
orang Brebes mah pan carang nu hideung carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu tah eta kan lo cak orang Brebes teh bo enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hidungnya da geus tah Kangjeng diangkat jadi rasul umur 40 tahun berjuanglah Kangjeng Masya Allah bayangkan ku orang perjuangan Kangjeng anu tatadina sesembahan orang Arab saat eta kadele pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadele batu kita ditinggalkan kita nyembah ka nu teu kadele endeu kumaha teu puyengna sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadele kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon tante tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon tan tepi perangan ngarobah model koskara itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karar itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri leumpang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah Masya Allah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya ge begitu diangkat endek siap eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuhkeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk tita ka Khaliq nu Maha Qadim ngeuweuhkeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana kita dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu nulaina har hese teh nu garit eta lah bibit peperangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, mata Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? Genep ratus? 34 bener tante sih aku masih salah bae emang hitungna jadi genep ratus tahun Masehina tahun Hijriahna tahun 11 sebab timiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun
Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang tala'al badru alaina Tala'al badru alaina datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah Tala'al badru alaina datang min saniyatil wada ti arah saniyatil wada kampung datang ngaranna kampung saniyatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ieulah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek jo panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi memoal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarum naragag plek bingung Siti Aisyah lampu parem jarum ragag cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemong teu kuari teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu parem aju katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badrun nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi aya dunia cacaang Kangjeng Nabi aya urang cacaang Kangjeng Nabi aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi aya surga cacaang Kangjeng Nabi aya neraka cacaang Kangjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaan Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran, nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe 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 teh naon tah? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris dage atuh tuh bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin, pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun ku nyana, tah segala dipikeun. Ih, ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon kana? Naon kana? Gapleh tuh sia nyahoan. Nyahoan jaosok barenya. Tuh, koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun. Jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, nu nawaran kreditan, tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek, tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang, saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi, nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tatadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokona mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae, mudah-mudahan nu can iman supaya iman, nu geus iman supaya mantep, nu geus mantep supaya leuwih mantep, sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot, padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot. Masya Allah, sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal azkiya, asfal asfiya, azkal azkiya, eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hiber ka Cirebon. Iksir urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragam di Karawang teu kudu ieu mah lain mah teu kudu ieu kayu iksir cekel ku urang beungsa langsung dah jaga Singapura. Tah kalau boga kayu iksir, boga kayu iksir cekelan hayang urang dagang nyekel kayu iksir, dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, masyaallah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran, bisa-bisa maca. Urang bodoh, teu ngaji teu naon, boga kayu iksir, maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah
ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masya Allah karim jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali. Tadi Ali panggil Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Geus dibere bendera. Bereun muriang naon? Nyeri mata tita ka dieu. Tak ka dieu dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sidina Ali teh. Ka dieu Ali ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah. Cak Sidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Ah tukang jeung aku lain deui ciduhna set, usap. Masya Allah. Coba ciduh Haji Bahri. Ah, usap. Kan jadi kieu cenah ieu. Tadina mah aya remeng-remeng mana. Kuari jadi poek salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh memeh berangkat geus olab atuh ieu moal jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb. Nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papastan Allah. Carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta tah terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerekna inget ka nu merena ridho Gusti. Tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget kana mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah. Lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang. Bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nyaah kitu. Tah encan ieu bahanna bangsa 2 jam deui karek geus iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen gitu. Tayo insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksiru wa wali anta misbahus suduri. Nah, jadi kakarak naik datang ka iksir teh orenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah, Allah ridho ka urang. Ya Allah ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh. Lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh. Aya bahasana ya Gausal A'zam. Ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam. Ialah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula kaji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantak ge terakhir tah terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkeun sakieu lalakon iksirna ke urang sambung deui tahun hareup ngaji wi mudah-mudahan panjang umur. Catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang
jeung ridho Gusti. Aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu